kieu urang teh keur salat lohor kakaranang sarakaat ceuk dina hate teh engke tas tahiyat awal mah arek dipegatkeun salat teh arek ngeusan rek eureun ta eta teh batal harita keneh nya. Mantap ulahnya ulah sagala naon ulah sagala dina hate teh ulah nepikakeun galecok pagawean atawa bacaan salianti salat. Bae eta salat mah. Oh, keun wae nya nu penting ulah niat megatkeun salat. Keur salat Allahu Akbar. Salat asar. Duh masak naon ya? Mending tahu gitu. Tapi dina hate nya, tapi lisan mah anger babacaan ya. Ulah ngarerepe. Arek ngolak. Make gula di mananya gulana? Teu boga. Meuli ka warung terus nya. Nepi ka atahiyat beres ngolak, beres nyangu, beres masak nah hate teh. Eta mah teu batal nya. Henteu eta mah. Osok kitu osok tara. Osok. Oh. Teu batal eta. Anu batal mah niat megatkeun salatnya. Rek dipegatkeun salat teh. Salajengna wabi ta'liki qot'iha sareng nyantelkeun megatna salat bihusuli syai'in walau muhalan. Niat nu bieu mah niat megatkeun salat ayeuna mah nyantelkeun megatkeun salat. Urang teh keur salat Allahu Akbar ceukna hate teh lamun teh mah aya tukang daging rek dipegatkeun salat teh da bisi naon bisi bea kabagean tah sanajan tukang dagingna teu datang salat mah batal nya sabab megatkeun salat dicantelkeun atawa dikaitkeun kana sesuatu. Lamun teh mah aya sora hayam naon we nya dicantelkeunana makanan naon salat rek eureun da urang mah. Mun teh mah aya piring ngagelembreng jeung sora ucing maka dipegatkeun salat tah harita keneh salatna batalnya. Batal salatna. Mantap keur salat mah ulah loba ngalamun nya. Komo ari disambungkeunana rek dipegatkeun salat. Walau muhalan sanajan anu dicantelanana teh mustahil sapertikeun kieu lamun teh mah kapal asup ka dapurnya mungkin teu mungkin wae nya mungkin ulah kapal atunya mungkin keneh sanajan pijajauheun kapal udara asup ka dapur urang ari teu murag mah atawa lamun naon lamun dihareupeun urang aya lauk hiber lah eta kan mustahilnya cek adatnya can manggih lauk hiber ari lain Indosiar mah. Nah, lamun teh mah hareupeun urang aya lauk hiber maka salat rek dibatalkeun. Sanajan lauk hiber teh secara adat mah mustahil, tapi kulantaran dicantelkeun ku urang kana pegatna salat, maka salatna batal. Nya keur salat mah ulah loba ngalamun nya. Komo anu disambungkeunana jeung pegat salat. Atawa lamun tukang warung mah nya keur salat lamun aya nu meuli rek dipegatkeun salatna teh tah eta teh harita keneh salatna batal. Naon sababna li'annal awwala qad yunafi al jazma sabab saestuna anu awal eta terkadang nganapikeun kana kapastian liimkani wuqu'ihi karena kongang tumibana itu awal ya. Nah, jadi kasimpulanana dina pangbatalan anu ayeuna teh hiji teu kenging usik anu kacida nya sahingga lamun usik nu kacida sapertikeun ngajeleng ngajolongjong atawa ti jengkang eta teh mantak ngabatalkeun kana salatnya. Dua
usik nama saeutik bari sakali ngan niat heureuy eta oge sami ngabatalkeun kana salat. Tilu barang dahar jeung nginum ya, barang dahar jeung nginum rek dihuapan rek tina ceuhil nya. Lamun teh mah ngahaja-haja kumaha lamun poho teu batal lamun saeutik ngan lamun loba mah anger ngabatalkeun. Cehilna dina tiap anu bolong aya jigana ngajajar ka dieu cehil tehnya. Tah anu salajengna keur salat niat megatkeun salat maka batal nya. Terakhir niat megatkeun salat dicantelkeun kana perkara sejen, lamun itu anu maka urang rek batal ta eta oge sami batal. Lamun budak datang salat rek dibatalkeun, sanajan budakna teu datang salat mah batal. Kantun wabit taraddudi fihi wallahu a'lam bissawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una faqihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bita'allumi tawassalna bitamimi antarzuqonal wasi'ah wa antarzuqonal amanah. Abdi tawasul ku pangaosan, abdi tawasul ku pamurukan, abdi rizkian ku kajembaran, abdi rizkian ku kahuripan. Subhanakallahumma wa bihamdika.